Situ Gunung Sukabumi. Situ Gunung Sukabumi nyaeta situ anu aya di daerah Sukabumi. Tepatna Jalan Cisaat, Desa Kadudampit, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Jarak dugi ka situ gunung kirang langkung 15 km di belah kulon atau Bogor. Situ gunung oge nyaeta situ anu aya di luhur gunung Pangrango. Teras, upami bade angkat ke situ gunung tiasa ngangge kendaraan umum roda 2 tanapi roda 4. Tiket kangge lebet hargina 16.000 per jalmi. Di gerbang utama dugi ka situ kirang langkung 6 menitan. Saterasna aya kanggo parkir mobil sareng motor. Kapungkurna situ gunung teh nyaeta situ anu didamel ku bangsawan Mataram namina Rangga Jagat Sahadana. Atanapi sok disebut Mbah Jalun. Mbah Jalun teh nyaeta buronan Walanda anu lumpat ti Karajaan Mataram sabab diburu penjajah Walanda ti abad 1800-an. Santos nyumput ti babaraha Kasultanan Jawa Tengah, Mbah Jalun netep di Kasultanan Banten. Sateu acan mugi ka Sukabumi, Mbah Jalun teh tos nikah sareng istri asal Kuningan, Jawa Barat. Jalur keangkatan nage ngalangkungan Cianjur. Kusabab masih jadi buronan Walanda, Mbah Jalun seueur ngangge jalan kasancang ti pagunungan. Salah sahijina nyaeta jalan anu ngalangkungan ka Gunung Gede Pangrango sareng Gunung Masigit. Santos babaraha taun, nyaeta taun 1814, Mbah Jalun dipasihan Murangkalih. Murangkalihna dipasihanami Rangga Jaka Lalunta. Kurasa syukurna ka Gusti Mbah Jangun ngawangun situ alit dina waktos 7 dinten 7 wengi ku pakakas saayana. Saentos situ diwangun, Mbah Jalun masihanami eta situ ku situ gunung. Hartosna situ anu aya di sisi gunung. Nyaeta nu ayeuna didamel wisata alam nu aya di Gunung Gede, kawasna konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Nyaeta di Desa Kadudampit, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kaayaan situ gunung ayeuna masih kene bersih, resik, tersejuk. Masih kene seueur soanton manuk anu alewo. Enjing-enjing sok aya lutung anu ngaeut cai ka situ gunung eta. Lutung teh nyaeta hiji sato anu awakna hideung sapertos jalmi, tur pipina ngajumbai. Mitosna di situ teh aya lauk emas ageung anu ngajaga situ gunung. Mung di situ eta teh teu acan aya jalmi anu kawenehan ningali lauk emas eta. Ku ngaguluyurna waktos situ gunung teh seueur anu dirobahna. Tos seueur penjual di sisi jalan sateu acan ka situ. Seueur oge nu sok icalan kangge oleh-oleh sapertos gelang sareng kalung tina kayu. Di situ eta ge tos aya disayogikeun musola kangge netepan umat muslim. Tos aya jamban kangge wudu atanapi kangge kahampangan. Sareng di situ eta tos disayogikeun parahu sareng rakit kangge anu arameng ka situ. Hargina mirah mung 20.000 sajalmi. Upami ngaraos karesel di bumi mangga tiasa dongkap ka situ gunung. Karaosna tiis ceuli harang panon saur sepuh kapungkur mah. Di situ gunung ge seueur tempat kangge foto-foto anu endah katingalina. Teras seueur oge tempat kanggo tuang atanapi botram nu tiasa ngampat di handap kanggo samak. Teras di situ eta ge aya lahan kanggo kagiatan atanapi acara-acara anu sanesna.
Mung sakitu anu tiasa didugikeun carita sareng mitos anu aya di situ gunung. Hatur nuhun kasadayana kana perhatosanana. Mangga anu teu acan sumping ka situ gunung diantos kasumpinganana. Hapunten bilih aya cariosan anu lepat atanapi kirang merenah.